kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah didinya dibawa saya dibawa cek Umar bikin ke Yazid, dibikin ke Yazid saya bikin ke Yazid susurian Yazid bunga dengan kata kaburan anak akhirnya dibalangkan titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola haram, main bola tasabuh jeung eta ngeuneuh main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Bangsa tarolol kabeh buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku ari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, angkat di Madinah ke Mekah tanggal 2 haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sayyidina Husain kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sayyidina Husain. Lolos tidinya berangkat terus naik onta tah kemudian jarombongan nelobaan kemudian kayak bakal diceritakan asli ima asalnya hobae Karbala helanan kayak ceritakan tim mimiti lahirnya insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis kayak didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah pae isukan bae. Ieu mah tengahna we helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain lahir mah di Madinah dibawa ku Sayyidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain, ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna seorang raja gubernur saat eta. Masya Allah jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter 2 ka 3 leutik. Komo kamar Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain mah leutik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh kan Sayyidina Hasan jeung Husain ke Madinah. Di Madinah didinya lah Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama imah singkatna bae. Terus Sayyidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas padahal nyana sahabat itu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ieu mah keur carita bae pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Kitu bae lanan sebab ieu sahabat jeung sahabat teu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Muawiyah itu sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih kene Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada. Nyenenyeun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ka Irak, ka Kufah. Didinyalah nyen kekuatan setelah Sayyidina Utsman tumbang lain tumbang eureun
kemudian naik Sayyidina Ali, dahsyat Sayyidina Ali, peranglah jeung Sayyidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos gitu, secara zahir. Akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran na pedang. Oke, diceritakan insyaallah satu persatu. Nah ieu mah diceritakan Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain. Sayyidina Husain titah beat ka Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maut, Yazid kita beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapa jeung bapa, kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu nu paling buang kawarah mak. Idinyalah kabur Sayyidina Husain ka Madinah, di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutna hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi jeung mimpi-mimpi nu tadi diceritakan kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu bakal anu ceritakan ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di surga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung diceritakan dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain mah. Mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain, moal aya. Jadinya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyin kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae yeuh, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran nanya orang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa tita beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah lumatak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakan haram cek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kula mah datang ka Irage moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid dilaksanakan luar aturan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi jalan terus yang tenda akhirnya perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus potong kasorekeunana ieuna kenapana geus kadi bercucuran darah istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus tanding jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedang iyalah Sayyidina Husain tah baju nu waktu dipake ku manehanna perang warnana kos kieu
nu di luar teh nyahoan. Nah mantak di Iran aya 3 rupa engke bakalna dikupah, hiji warna hideung, 2 warna merah, 3 semu berem, kaopat warna model kieu. Ieu lah nu dipake ku Sidna Husein, warnana lain ieu. Nah itu sembarangan nih, maka ieu teh sembarangan. Tuh, gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husein tanggal 10. Geus tanggal 9 hari tangis berguguran geus nyahoan. Begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus. Nyarekan Sayyidina Husein, kula geus nyaho bakal maot. Dahaga Sayyidina Husein teh. Mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat. Tidinya teh dihadang. Sangeus dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna. Nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat, begitu cai nyokot di dia dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh, ku tentara Yazid, dak kusungut ku adi kusungut tah tinggal ieu nyokel make kuda, ieu geus eplek-eplekan kusungut. Nah ku ari ieu da belah ieu bas tinggal make ieu doang nya tah. Padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husein can nginum. Naon sababna nu matak teu wani nginum? Nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husein ieu mak dahaga, maknya miheulaan Sayyidina Husein teu sanggup nyana teh kitu. Naon ngaranna? Ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur. Sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaun karena adab-adaban datang ka dinya. Ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang. Oh nu nginum saurang-urang acan. Nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu. Teh diais ka dieu, ngorolok ka dieu. Ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun, "Ieu cai naon?" Urang ditu nage hampir teu nyarah. Tah sejarahna aya dina hadis, kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho. Komun nu zarah rahmat geus teh nyaho kaler kidul mah teh mah geus. Kukula didongengkeun, oh gitu mentak jadilah lambang cai. Tah Sayyidina Husein langsung dahaga, sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana. Jadi dalam henteu keur perang, sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam. Nah utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuatnya Sayyidina Husein mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh. Nah kuari Sayyidina Husein teh dikakalakeun cak Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husein. Jadi dipanah di seluruh arah. Kaler kidul wetan kulon dipanah cep. Geus beres ngaguling nyana turun, dibelah heula di dina jeger. Geus dibelah langsung nyana neuleuh surga. Seuri nyana teh. Bahkan Kangjeng Nabi geus ngawean. Cak Kangjeng Nabi, cak Kangjeng Nabina ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husein. Ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husein. Langsung ditumbangkeun, ieu huluna mah ke pedang. Bak, pisah. Sanggeus pisah, careuri kabeh. Ke nu ngaran Zainab, nu ngaran Fatimah Incu ieu mah Zainab Incu, Zainab Fatimah Incu. Dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husein kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu di hareupan ku Siti Zainab cerik kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan
senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah didinya dibawa saya dibawa cek Umar bikin ka Yazid dibikin ka Yazid saya bikin ka Yazid seserian Yazid bunga dengan kata kaburan anak akhirnya dibalangkan titah disepakan tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarolol kabeh sama buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain akhirnya dibawa ke Mesir di Mesir gitu kene. Jadi berarti di Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol, tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tak gitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara. Tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran bakal di Kufah ieu bakal narima jutaan manusia. Teu bisa katahan. Gitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid nah didilah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya ana jeung ponggawa-ponggawana spontan teu menunggu bubulanan deui hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain motifna naon dibaca ternyata motif kezaliman Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman perang teh lain lalagaan jihad fisabilillah simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sangat luar biasa teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Iyalah Bani Umayyah. Masya Allah. Tayalah mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup mah geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada was sholihin amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya